Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui nya, tiasa silaturahmi deui, ngalangkungan, aduh Gusti ya. Sekatemang, manggus sok ngajak ngobrol wae teh ikir kita. Ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni budaya sakudak sakedikna aya informasi utamina mah hiburan. Para wargi kaum dangu netizen sadayana saparantosna nya di tempat simkuring gitunya kamari-kamari dipaparin dodoja gitunya anu mangrupi gempa gitu tah tanah pilini gitu dugi ka sababaraha kali anu pangageng nama 4,28 SR atanapi skala Richter nya nyata kayak Mang Caca sedap naon di mana maksudna teh di tempat Mang Caca teh di mana mun kalangkung di Kabupaten Sumedang nya para warga Bandung di utami nama di Sumedang kota gitu sabudeureun Sumedang kota teh gini kan. Oh ya terus nya ayeuna nuju di pasien Cocobi teh sajabi ti eta teh saatosna teh para warga Bandung nya susul menyusul aya di Sukabumi aya di nya gempa teh kitu aya di sabaraha tempat lah gitu lini teh tah ayeuna mah mangkus ya nuju aya ieu di Bandung teh kamari teh banjir anu ayeuna mangrupikeun atanapi diterapkeun gitu siaga salami sabaraha lami teh 2 minggu sabaraha teh mohon bae tepat mah 2 minggunya para bari komdangu mugi-mugi urang sadayana utamina anu nuju keuna ku Cocobi ieu sing salabar sadayananya sing salabar sing tabah margi da sagarupi oge aya dina pangersa mantena gitu Allah Subhanahu wa taala anu murbang alam janten boh aya dina di pasihan naon teh bencana atanapi kumaha gitunya teu weleh pan saur paripaos ai saur aya katerangan gitu angkus nya geuningan alhamdulillahi ala kulli hal gitu nya. Oh nya eta teh artina teh naon cik eta lah pokona mah segala rupi oge Allah mah teu luput tina alhamdulillah segala puji nya entong deui ka Rasulullah gitu ka Gusti Allah teh gitu teu kenging pisan eta teh gitu janten urang sabar sadayana gitu simkuring oge waktos ngaranapan lini eta teu kirang naon kitu grogi para warga dangunya aduh sawan gitu aya gitu teh geuningan sok sanaos euneurna teh teu sapertos saderek urang anu di Cianjur ti Payun nya 7,8 skala Richter Gusti ya Allah geuning ku dieuneugkeun segitu ge urang teh geuningan manusia teh estuning teh aya naonan gitu nah leres pisan leres sapagodos gitu jadi kena sapagodos perkawis eta mah kumaha teh geus sabaraha menit ya wah mugi-mugi urang sing ditangtayungan sadayana gitunya. Para wargi kaum dangu netizen sadayana simkuring tekenat kanuhunkeun kitu kanu parantos manco teraskeun ieu kanal. Kanu nembe sumping atanapi sindang hatur nuhun pisan ieu parantos sindang ka ieu kanal. Pamugi aya mangpaatna aya hikmahna utaminanya. Haturkeun nuhun pisan kanu teu acan subscribe mangga di-subscribe wae ku jalan eta ngaklik seratan subscribe. Tah subscribe anu aya dina YouTube-na dina layar gitu mangga dipilih heula
Tah nu eta mohon tah eta. Nganggot tombol loncengna sakantenan supados aya notifikasi. Nah. Para wari kaum dangu teh sadayana carios anu nuju pedar teh bari lajengkeun teh nyaeta absur. Yasana Bapak H.D. Bastaman salah sawios sastrawan Sunda kiwarinya. Anu carios kamari teh tos dugi kana kaayaan nya di mana Ki Atma teh tos diparios ka klinik sing horeng aya retak gitunya kedah digips. Kumaha eta salajengna ieu tatambana kiaan teh. Mangga supados teh nyangkolong kana waktos teuing urang lajengkeun carios ieu kasangakeun ku alpukahna. Kocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Aduh. Eueuh marurung di dieu mah. Eueuh nya. Eueuh. Eta tah. Oh iya. Juragan. Ye, kemana juragan can aya? Astagfirullahaladzim. Kalau kaum dangu serap. Gus. Hah? Eta wae ucam ka mana geuning can aya di studio. Astagfirullahaladzim. Boro saged aing mah pieu ti heula ka studio. Udah tadi terara-teret can aya si Usam teh ka mana ye? Duh, teng-tengan heula. Kela. Gusti nu agung ke serap. Urut atuh ye. Lah atuh ye aduh. Masangkeun ieu beubeur ye aduh sleting dah macet bieu teh aduh. Ka mana cat teh? Peser, kalau mus kolot peser. Aduh. Teu bebeja heula deui. Ya geura kudu. Aduh. Aduh. Duh, geus mulai ieu teh. Astagfirullahaladzim. Ucap maneh mah tega sia ka aing. Ngawitan ka. Sok atuh bodoh. Mana eta teksna eta? Astagfirullahaladzim. Eta di sakuan eta jelat dina saku. Oh iya, malum geus kolot mah pohoan ieu teh. Duh skrip teh kalaka dilipat-lipat dina saku calana aduh. Sok mulai lah. Kalau mana ieu teh? Halaman sabaraha nanti? Halaman 27. Ya, sok. Duh, Gusti. Aing mah juragan rumah sak kuring teh sok agul-agul ngarasa jag-jag baringkas sanajan geus aya umur leumpang masih balinceng boh kahuma boh kaleuweung tur bisa keneh tuak taek mapai sigai ninggur leungeun mayang kawung kuat deui nurun-nurunkeun lodong eusilahang pang-pang mah bisa ngubaran deui nu sakapeung jadi keagulan teh duh ayeuna ku pangeran dicoba ye juragan ye teu pira lantaran mah ukur ti soledat jeung keur meulahan suluh kitu akibatna siga kieu ye teu bisa sakadae kayeuna mah ngubaran maneh buktina teu wasa geuningan tanya kitu cing cirining urang teh kudu silih tulungan jeung batur. Urang teh butuh ku batur kiat mah. Teu bisa. Da abong-abong urang sagala bisa gitu ngandalkeun diri sorangan. Mohon. Tadi oge rada susah. Basa mandi bari leungeun nu dibungkus teu meunang kacayan teh. Untung eta aya shower naos teh. Can aya lah. Kemana-mana mana nu make shower da can aya shower. So eta nu VIP. Nya teuing da aya nu ngucur ti luhur kitu. Asa eueuh Mang Jaja euy. Teuing mandina di mana eta? Pokona kitu. Atuh di baju kudu direreyang jeung si Iting ye. Katempo ku juragan dahar ge bieu kapaksa kudu kuleungeun kenca. Paingan itu buak ilik tadi teh.
Ya ambeuk naon kitu da asa eueuh sambal tarasi kitu. Tapi meni Ariteun itu karek sadar. Dahar kuleungeun kenca tadi teh. da Tadi pasti karagok temen we pokona mah kitu. heuk disabun aca cebok teh atuh. Da rusuh gitu. Nya pokona mah lila-lila ge ngawagu kiat mah. Nya geus saheula anan mah atuh sina di mandian jeung dihuapan bae ku si Iting. Ku si Titing tak kawas budak leutik gitu. Ya. Lain cerita teh asa tumirasa gitu. Gitu dah emang gitu. Kaharti lah ku kuring oge. Juragan mah malikeun omongan kuring nu kungsi ngagonjak kawas orok basa keur di leuhang dina jolangnya. Geus lah kieu ye hampura juragan pokona nya ye. Salila leungeun siga kieu mah kawasna moal bisa ngalongokan kawasa sari. Ngarancet mah rek disuluran we ku si Iting bae nya. Oh gitu. Jadi kumaha ayeuna teh karek ka mana? Rek balik. Istirahat heula atuh. Bed rest gitu. Kitu juragan. Sekalian kuring rek pamitan heula ayeuna. Nya geus atuh aya kitu mah. Beral atuh. Udar, anteur ki Atma ku ka jalan ka itu. Ya, mangga juragan. Para wargi kaum dangu rada beurang datang teh teu isuk-isuk kawasasari. Aan geus rengse di leuhang mandi sasarap jeung ngaregot pahinum jeung cienteh pandan terus ngutuh ngetah sakedeung si Sudar ngayuman pager. Manehna karek joal. Aduh. Jadi kitu si Titing teh rek ngarancet teh nu rek aya ka dieu moalnya duh. Da di leuhang mah geus ieu teh Mang Caca ieu. Mandi geus ieu teh ieu. Ih, bagus atuh megera cager. Nya duh. Aduh. Itu geuning tuh datang tuh. Hapunten juragan. Yap Ting, kalebet ka dieu ieu. Punten kasiangan ngalaraskeun heula Abah. Pokna para wargi kaum dangu sasadu. Itu naon. Baik urus heula kolot sing nepi ka rengse. Da bahan pileuhangeun jeung pahinum mah geus aya kari ngagodog. Pan-pandan ngagegedeg di kebon tinggal neukteuk. Si Sudar ge geus bisaeun. Dagoan bae ditepas. Kayak rek cai heula nya. Mangga juragan. Sudar. Eureunan heula euy. Eureun heula. Sok kukumbah leungeun sing bersih. Eta baturan lah Titing ditepas bari bawa meta teh minyak eta tah. Minyak keletik jeung kayu putihna sok boro. Ya mangga juragan. Para wargi kaum dangu harita pikeun kadua kalina Aan dirancet teu disaksian ku Ki Atma ukur ku si Sudar. Sanggeus rengse ngarancet ditawaran bisi rek dahar teu daekeun. Aduh. Beres ya. Ting. Kumaha juragan? Bisi eta naon teh bisi capek naon sok itu telah tu dahar heula tuh. Da si Sudar geus nyiapkeun. Parantos tadi memeh mios. Kitu cenah. Ditanya bisa henteu nanyeun urab ungeuk bari semu imut. Tah. Ieu teh. Ting. Lain. Bapak teh asa sono kana urab ieu teh. Bisa teu nyieun urab. Uras. Urab. Parab. Ih, mana mah
Budak kene saliwang atuh deting. Urab. URAB gitu, urab. Oh, urab. Nya urab atuh buru. Aduh, punten juragan. Tos ngarancet teh sok rada benten. Benten naon? Mohon iku kupingan. Urab maksana. Nya urab. Bisa nyeun urab. Satiasa. Lain puguh ti kamari. Roy sono kana urab gitu. Eta nitah si Sudar can bisa eunting. Sok atuh ai bisa mah nya geus we sok lah. Pokona mah enak gitu. Mangga juragan. Tas kitu mah Nyititing upers di dapur dibantuan ku si Sudar. Bahan-bahan piurabeun mah para warikom dangu da tinggal metikan di kebon. Kalapang orana meunang naekan tina tangkalna si balong. Malah kaburu keneh mangliwatkeun keur dahara sore. Balikna Titing di bahanan kopi sabungkus, gula batu jeung minyak kayu putih sabotol keur bapakna. Uyah 2 gandu deui. Biasana sok hese di gunung mah kudu ngahaja meuli ti pasar Cijamblang. Para warikom dangu ti harita Nyititing anu ngarancet teh nyorangan bae. Ngahaja sinarada beurang datangna apan kudu ngurus heula bapakna. Si Sudar salawasna sinamarengan bari sakapeung diajar sautak saeutik prak-prakan ngurut ku Nyititing. Sanajan Nyititing can pati asa kawas bapakna, tapi dibandingkeun jeung si Sudar anu kakarek diajar mah jauh pisan karasana. Teu salawasna ketang si Sudar marengan. Lantaran sakapeung sok dipapadonan ku Nyi Kuwu sina kapakuon aya bawaeun atawa can balik ti pasar mun kabeneran aya beulieun. Tah dina wanci-wanci kitu, Aan sok ngajak ngobrol ka Nyititing. Mimitina mah nanyakeun kaayaan bapana jeung naon bae anu dipigawe ku manehna sapopoe. Dah. Aduh. Palih dia juragan. Nya eta aduh. Dah. Lain. Nyititing kumaha kaayaan si Abah kiat mah gitu. Abah mama jeung kasae sajaba nedaan landong ti klinik sok kadamel pahinum sorangan. Oh gitu. Tina naon pahinumna? Seueur teu apal sadaya nu baku teh akar ki urat papagan ki bodas anu nyereng tea sareng daun naon tetenya. Oh, daun seureu dicampuran uyah sakedik. Ih. Atuh bangsa parait parahang eta uyuhannya. Leres nanging sanggem Abah mah moal aya ubar nu ngeunah tapi kudu dilakonan mun hayang cager. Gitu cenah para warikom dangu. Aan asa kasindiran lantaran sok rada jajareged unggal ngaregot pahinum. Ge ari gawe sapopoe di imah naon bae. Sagawe-gawe bae dirorompok Bapak. Da teu kirang-kirang nu tiasa dipigawe mah. Tapi pang-pang nama ngalareskeun Abah. Ngalareskeun Abah. Mohon. Oh Abah kiat mah teh leres. Kumaha maksudna pasiksak awakna kumaha dileres-lereskeun gitu. Naon? Lain kitu atuh dilereskeun teh. Sanes kitu juragan. Dilereskeun teh maksudna diurus heula gitu. Oh iya gitu maksud ge. Sok atuh teruskeun. Oh mohon. Mohon kitu maksud teh neda sareng ngarotna ka kebon, ka huma sareng ka leuweung bari ngalapileuhangeun apan. Pileuhangeun mah yeuh Nyi. Loba di dieu oge atuh. Ngan papaganana nu teu nyaho teh. Engke mah ajakan ta si Sudar ambeh nyahoeun jeung aya batur deui. Tong sosoranganan yeuh. Bisa aya ojeg gitu. Naon? Baca deui eta. Oh, bisi aya ajag gitu. Ye, keun bae atuh da salah saeutik. Nya da artina jauh pisan beda atuh. Bocam Bedanya. jauh atuh. Aduh, kitu para warikom dangu. Ceuk Aan hariwang. Da nya zaman harita mah loba keneh ajag mencek kidang jeung cangeh gar.
Malah bejana aya kerud kaciri tina urut tapakna. Datara nyorangan Bapak seueur batur nu ngarala suluh kaleuweung. Kitu tembalna Nyi Titing. Kawang-wang awewe nu biasa gawe kasar manehna tepan. Tapi hemengna dampaleungeunna lemes teu keusrak teu sasanggalun. Lah-lahan ditanya. Ke. Ieu Bapak mah rada hemeng ieu teh ieu. Sok gawe berat kitu tapi eta leungeun meni ya sakitu nama dampaleungeun teh lemes nyi teu keusrak. Kumaha carana teh resepna kumaha? Oh, perkawis ieu mah sok dititah ku pun Bapak. Meh unggah poe sina ngeupeul jeruk nipis kuring teh. Kencak katuhu terus dirames-rames nepi ka emoy. Kitu apan kawitna sina janten paraji siga jenatna emak. Ramo sareng dampaleungeun teh teu kenging kasap sanajan dianggo nutu ngalah suluh sareng ngaguis leuhang ngadamel gula oge. Oh nyapaingan ari kitu mah nya. Angke mah kuring oge rek ngarames-rames kitu tah. Ngarames eta naon teh jeruk nipis gitu nepi ka moy gitu tah. Nya lah. Para warikom dangu. Hiji poe mah eta aan nanyakeun prak-prakanana nyieun gula kawung. Tah ayeuna kieu ye. Nyi. Ari nyieun gula kawung kumaha prak-prakanana ye. Lumayan ieu teh keurame kitu di dayeuh mah ye. Rame naon juragan? Eta ya gula aren. Gula aren. Nya mun urang mah gula kawung gitu. Pan ayeuna mah kopi-kopi teh sok marake gula kawung cenah. Pine sugar teh ada gitu. Tah kungsi ngaleueut kopi eta anu nganggo gula aren. Zaman urang mah biasana mah di urang mah ilaharna dicetrok kopi teh jeung ieu kitu jeung naon jeung gula geuning. Oh eta mah biasa. Nya tapi zaman naon atuh Gitu sok loncatan gitu sih jadi bingung sorangan mau cama geus atuh eta we sesuai jeung teks. Nya atuh kumaha aing nyeun gula kawung prak-prakanana. Oh nya mimitina mah nyaring lahang tan lahang anu meunang nyadap teh Bapak. Terus disaring terus digodog jeung ngaguisna nepi ka peueut kitu diguis terus nepi ka jadi peueut. Rumamat terus jadi gula kolot gitu. Oh. Tati dinya karek dicicikeun kana citakan bunder bari dipepes ku sik-sik muncang. Sok diponcongok ku Bapak teh eta teh teu meunang sakadaek cenah. Da apik pisan Abah mah. Har. Nah satu nu ngalalahangna apan Abah maneh mah keur aya nu karasa. Ku Mang Dastam Bapak adina Abah sami siga Abah sok ngadamelan gula. Gaduheun tangkal kawung deui di kebonna teh. Oh gitu. Kumaha ngatur hasil nyadapna eta? Lumrah nama maparo Bapak. Pami kenging 4 lodong, 2 lodong ewang. Kenging 2 salodong ewang. Tapi da Mang Dastama bager. Pami ukur kenging 2 lodong sok dipasihkeun sadayana ka Abah. Upami kenging 3 lodong ku Abah 2 lodong, Mang Dastam salodong gitu. Oh berehan nya Mang Dastam ya. Mohon. Para warikom dangu. Kusabab rada sering ngobrol bari dirancet, lila-lila mah aan menang gambaran ngeunaan Nyi Titing. Para wargi kaum dangu ayeuna urang mundur heula ka sababaraha taun kapengker. Urang carioskeun riwayatna Nyi Titing. Manehna teh nunggal teu adi teu lanceuk. Kungsi sakola nepi ka tamat sakola rakyat di Cijamblang. Tapi teu diteruskeun da cekolotna geus cukup keur urang lembur mah.
Kawas ilaharna cawene lembur. Harita terus nama sagawe-gawe di imah bae. Di antarana mantu-mantu bapakna nyieun gula jeung nganteur indungna mun aya anu neang. Umur 16 tahun aya nu mihukum urang Banjarsari nu sok ngabajongan gula bapakna. Rada ganjor umurna, aya kana 15 tahunna. Terus imah-imah di lembur salakina bari mantuan dagang gula kawung jeung hasil tatanen di jongko hareupeun imah. Saminggu 2 kali dadasar di pasar dina poean pasar. Meh 5 tahun imah-imahna teh bari jeung bisa nyieun imah sagala iwal can bae boga budak. Atuh beuki dibendeng ku mitoha nu samamehna oge geus kaciri teu pati resepeun ka minantu. Pajarkeun teh ngawin awewe gabug cenah. Dulur-dulur salakina anu awewe oge pipilueun deui ngabendengan. Eta dulur-dulur salaki mending ngabendengan. Heueuh da kaharti sakitu nama. Sabab maranehna rareana mah kaperluanana ditangkes ku salaki aing. Ari ayeuna aya aing tangtu moal luasa deui jiga sasari. Kitu ceuk pikir Nyi Titing. Teu kuhan teu. Brek salakina Parawarkum dangu eta gering aya bulana malah terus maot. Salila ngurus nu gering usahana disuluran ku adi lalaki anu patuturun hulu jeung salakina tur geus dipercaya mantu-mantu dagang. Ngan duaan lalakina teh di antara 5 sadulur. Adi-adi beteungna anu sajena milu mantuan dagang di pasar jeung nungguan jongko hareupeun imah. Mimitina mah cenah manehna sorangan nu sok nyelang ngaladangan nu mareuli gula di jongkona. Tapi dicaram ku salah sahiji adi beteungna anu awewe. Aduh, ya gula teh meni alus kieu yo, aduh, yuk, eta jika nama yuk gula tegar kieu yo alus yo. Ieu nya kan tenan akang. Sok biri bade sabaraha bonjor. Ah, ganduan, iya butuna kerenyeun iyo lah saeutik bubur kacang hejo yo, anu yo, saparapat kilo. Oh mangga, atuh teu sakantanana sabonjor. Ah moal lah. Ece, kah? Keun bae disuluran kaladangan mah. Ece masing jongjon bae atuh ngurus akang. Ih keun bae. Ieu pan biasana kieu. Ece nu sok dagang di dieu. Entong. Cik kitu we. Sakumaha tadi teh Kang? Oh, saparapat. Heeh. Cik ece mah ka ditu we. Oh, nya atuh. Duh. Asa ku hariwang kieu. Da ayeuna geus mulai karasa ieu. Gantian dagang teh. Mimitian mah beres setoran teh. Tapi nah lila-lila gula nu sakitu reana teh beuki celong. Beri duitna teu ararasuk ieu teh ka mana nya? Paribasa lo nu nganjuk cenah. Duh. Kitu Parawarkum dangu gerentes hatena Nyi Titing. Sanggeus matang puluh digegejeg ku mitohana jeung dulur-dulur salakina supaya buka waris. Diayunkeun eta oge bari disaksian ku kuwu jeung halipah Banjarsari. Putusanana kulantaran teu boga turunan manehna meunang 1/8 tina harga imah jeung sawah meunang iti kurih salila rumah tanggana. Kanyataanana teu gampang ngajual imah jeung tanah di lembur mah geus aya 2 bulana taya nu meuli wae. Aya ge nu rek meuli kalah kah tuluy ngabolaikeun payah sieun diperkarakeun. Kawas aya nu gebibira. Nyi Titing sorangan oge beuki pada ngabendengan kawas anu ngahaja sangkan teu betah aya di imahna. Eta si Titing dah. Kunaon deui Kang? Oh, eta si Titing tah dasar urang gunung dah. Geus rek ka pasar deui wae. Apan rek ku abdi dagang mah. Heeh, padahal mah geus seserenkeun ka didinya atuh.
Kunaon atuh ta dasar anak tukang teluh teh tah meni sok hayang wae nyekelan jongko. Hayang sorangan eta mah. Teuing. Dasar anak-anak tukang teluh mah kitu lah. Turunan ti bapana teteh harak kitu. Kira ka tuh si Titing datang bisi karengeun. Gusti meuni kitu ngoromongkeun di tukangeun. Bari nyebutkeun dasar anak tukang teluh, dasar urang gunung ka aing teh. Duh. Apan abah mah tukang nulungan nu gering, lain tukang neluhan jelema. Ieu mah sangkan kuring teu betah di dieu meureun. Duh. Para warikum dangu. Basa indung Nyi Titing gering manehna disusulan. Atuh tutunggon di lembur aya kana sabulan leuwih nepi ka indungna maot. Salila tutunggon Nyi Titing digelenut ku abah sangkan tong karooh ku warisan salaki. Nu ngaran warisan mah sok mahala mahayu. Titing, ye dengekeun ceuk abah nya kekecapan abah ye. Masing aya hak maneh oge, ceuk abah mah mending lubarkeun bae batan matak gering ka maneh. Kitu pokna Ki Atma ka Nyi Titing harita. Saenggeus rengse tujuhna Nyi Titing dianteur ka Banjarsari kuduaan. Bapakna jeung pamana maksudna rek diamitkeun balik ka lembur. Ceuk bapana harita masing sakumaha oge maranehna ka Nyi Titing, urang mah kudu tumut papagon karuhun, undur tembong punduk datang ka taratarang. Nya harita teh para warga dangu, kasampak teh imahna geus dieusian eta kumitohana. Pajah ditungguan saheulaan teu hade ninggalkeun imah kosong salila-lila. Malah papakeanna oge geus diwadahan kana besek. Dibuka teh horeng nu barurukna wungkul. Lomari geus diganti eusina ku papakean mitohana. Basa samping, baju, sarung jeung kabaya anuna nu harade kitu deui papakean salakina duka ka mana. Malah eusi jongko hareupeun imah geus diganti ku sampe, hui jeung nangka walana. Gula mah teu payu majarkeun teh ceuk adi beteungna nu tadina dipercaya. Ditanyakeun mana ladang gula nu sakitu lobana walona diaranju jeung loba nu leeh. Untungna teh emas-emasan kaya ninggelang, ali, suweng, anting, panitih rantai jeung kang kalung pamere salakina dibawa kabeh basa kalembur tutunggon indung nagering. Tadina oge eta terek dirawatan ku mitohana para warga dangu sakur anu diberi sebatan teh nya. Mas-masan teh. Tapi ceuk Nyi Titing eta mah hak pamajikan pamere ti salakina hina temen mun dipenta deui. Basa ngamitkeun Nyi Titing dihareupeun mitoha jeung kabeh dulur-dulur salakina Ki Atma pok nyarita tandes. Darengekeun ku sarerea. Si Titing ayeuna pisan rek dibawa balik. Geuleuh keumeuhna bagian kolotna tong make jadi pikiran damuang enta nanaon. Ayeuna mah cuang neuk-teuk leukeur meulah jantung nyacak mayang neuk-teuk mere angeus. Urang geus tayahir walahir deui. Kitu ceuk Ki Atma harita para warga dangu. Tah kitu dongengna teh Bapak. Abah teh Bapak ari tos aya kaambek ceuk batur mah sok simaan. Harita ge kitu katawi sadayana bangun geumpeur. Sieun dicagkeun dongengna Bapak sigana. Aduh rupina cag heula dugi ka dieu carios absurnya karangan Bapak H.D. Bastaman. Kumaha carios salajengna ieu? Mangga teras manco dina ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Sim kuring tekendat beradi hapunten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina mintonkeun atanapi ngadugikeun cariosna.
Nanging tekendat simkuring miharep pamugi sakudak sakedikna aya hikmah manfaat oge hiburan kanggo urang sadayana. Urang patepang dangu dina konten salajengna simkuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Salam baktos.